Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Kade ulah lali nu teu acan Noel subscribe sareng locengna di toel heula para mitra. Toel. Atuh Noel Mang Jaya ieu para wargi mangga atur nuhun. Salajengna oge para mitra sadaya anu sering komentar hatur nuhun komentar kumaha oge katampi alhamdulillah. Salajengna para mitra sadaya nanti dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang lajengkeun deui dekaraos. Para mitra ina nincak bagian ka-64 atuh kasugri kaum dangu di mana we linggihna nu sami-sami ngabadungan dongeng ulah kirang-kirang nyahapunten dina seueur kahilapan sareng kalepatanana dina ngadugikeun ieu dongeng. Mangga dongeng urang lajengkeun deui Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka-64 wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari nyaeta carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ye para mitra mangga urang teraskeun hanca dongengna. Mangga para mitra urang hanca dongeng sadinten-sadinten kumaha geletuk batuna kecebur caina. Mangga para mitra sadaya dongeng anu judulna nyata Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-64. Para wargi kaum dangu nu mika cintai acara urang tunda heula lalakon di Karajaan Pulau Majeti. Ayeuna urang ngabandungan kaayaan di Kawadanaan Ranca hapunten para mitra. Di Kawadanaan Ranca. Para pangagunga di Rancah nu diluluguan ku Bendara Wadana Raden Bratanagara geus samiuk sangkan garapan ngagaringkeun Ranca di Rawalakbok teh anu lila katuna bakal dituluykeun deui. Ngan sabot kitu para mitra atuh akidarum sapara kanca mah keur bararingung geus sababaraha poe lilana bingung teh cenah para wargi kulantaran maranehanana geus lila teu manggil Mang Lendra teu manggihan Mang Lendra. Kaayaan di Kawadanaan Ranca memang para mitra matak betah tumanina atuh manuk-manuk disarada cenah para wargi. Malah kalan-kalan kadenge hayam-hayam ge hayam bikang jeung hayam jalu patemalan kitu kaayaanana lian ti kitu ingon-ingon sejena diantarana oge eme disarada eta teh nanakeun kaayaan patempatan di dinya teh matak nyugemakeun jeung deui ingon-ingon teh harirup kitu diantarana. Ari manuk-manuk mah geus puguh kelantaran di alam anu bebas. Teu kaganggu lantaran tempat panonoban atawa pangkeur cicingna manuk teh teu diganggu ku umat manusia. Jadi manuk teh meuni betahna keran. Kitu kaayaan di Kawadanaan Ranca mah. Nganya kitu teh awe tadi ge disebutkeun keur bararingung pikeun akidarum jeung sapara kancana. Nyatana ujer jeung bimarkonah ge para wargi malah malian ti eta dayat oge nya kitu keneh ngarasa bingung lantaran babaturan manehanana nu katelah Mang Lendra nepi ka wanci harita can panggih laratanana. Pang-pang nama akidarum bari harita teh manehanana dina nyarita teh estuninga manehna ngarasa cenah pang-pang nama ngarasa melang ku Mang Lendra. Cing atuh tareangan ka ditu si Lendra. Oh, karunya we, hidupna bising kadungsang-dungsang. Aing mah watir ku baragana we, babakuna mah. Santeuna we, jelema hirup kadungsang-dungsang meureun. Haek sare nyangan tempat pangsarean. Meureun tangtuna ge meureun nyangan nu inu liu.
Jeung mun kadanran mah beuting-beuting murilit lapar karasana rek ti mana manehanana? Neanganna keur ieu si Pojit. Cek Aki Darum nyarita Kajang Dayat katut sasi Ujer. Dan Nyimar Konah mah aya ge didinya keur milihan serah tina beas nu anyar di tapi. Wah, Ki. Sigana mah balik ka Krangkeng Indramayu meureun atuh. Mang Lendra mah atuh. Da geus dionclah ku juragan Bendara Wadana mah nyadek cicing naon cicing di dia oge barina oge. Ka teu ari tema si Ujer nu harita keur mautan hinis. Rek nyieun pocong para mitra. Oh. Mending teangan heula. Keur mah ada juragan Bendara Wadana ge sami nanaroskeun. Malah inyana teh nyebutkeun cenah mun manggihan si Lendra sina balik cenah kitu. Hampura we cenah sauna teh kalepasan ucap geus ngusir-ngusir. Sok padahal si Lendra teh budak nu satia ti bubudak. Di zaman juragan Bendara Wadana tugas di Krangkeng keneh cenah kitu. Cek Aki Darum. Barang harita Aki Darum nitah sangkan cenah si Ujer neangan Mang Lendra. Atuh si Ujer ge harita teh tuluy ngajawab deui kana omonganana nyaeta Aki Darum. Ye, ari Aki. Neangan ka mana tuh Ki lah. Sok aya wae Aki mah. Neangan ka mana Ki? Cek si Ujer bangun usung. Ari maneh Mas ya Ujer? Ngaranna ge neangan deuleu. Ya ka mana we atuh kira-kira na kapanggih. Tadi geus puguh manehna dumuk mah atuh. Di mana namanya lain ge neangan meureun. Eta mah nyusulan ngaran oge. Cek Nyimar Konah. Nu tita tadi jongjon we milihan serah. Ah, jika nama can jauh luntana teh. Eta umat teh meureun Ki. Sabab mun ujug-ujug balik ka Indramayu mah atuh da kudu boga pakeunana. Jauh apa Indramayu teh, lain lalakon deket-deket di dieu teh. Yo, kudu ngaliwatan mananya ka Indramayu teh. Bejana mun hacet di dieu teh kudu ngaliwatan Kuningan sagala cenah kitu. Cek Jang Dayat main. Oh, watak jauh deuleu Indramayu teh euy. Jauh lir di alak paul babakunya mah. Hari wewengkon Indramayu teh ayana di tatar laut Kaler. Ari urang ayeuna apan aya di Pakidulan. Kudu boga pakeun sababaraha jeung naon teh kudu init kana naon lalampahan ti rancah ka Indramayu teh deuleu. Cek Aki. Oh, nyamurun tumpak kareta we ti Banjarsari ka Banjar Patroman. Tah ti Banjar Patroman tumpak kareta deui. Heuh, ka mana we lah pokona mah anyogna. Cek Ujer. Lah, moal mungkin Jang Lendra. Jang Lendra luluasan kitu teh moal mungkin. Cek bibi mah ye, Jang Lendra teh moal luluasan kitu, moal mahi. Kusa ongkosna oge. Tapi nah ari maneh majikan hubungah, Jang Lendra eueuh teh deuleu. Cek Nyimar Konah ngareret rada curiga. Atuh da naon deuleu? Cek Nyimar Konah deui para mitra sadaya nyusul tepus. Harita teh omongan Ujer. Atuh da bongan we, mun aya si Lendra mah. Bibi teh jiga nu poho ka kami. Sameme aya si Lendra teh. Meni teu saban-saban nawaran dahareun. Tapi geus aya budak ngora, pokona mah tah si Mang lah. Si Mang ulang Krangkeng teh. Kami taratur tawar naon-naon beda deui jeung ka si ieu si Mang Lendra. Boga hulup boled oge ditawarkeun. Boga pais bogo ditawarkeun. Pokona mah sagala ditawarkeun tah ka Mang Lendra mah. Beureum eta pedah nu anyar lah pokona mah. Heuh lah, bujang kolot hea atuh. Cek si Ujer. Aeh sia. Kumayua maneh Ujer. Wa bos sia teh timuruan meuleuh nya. Timuruan ari maneh Ujer? Timuruan ari maneh? Cek Nyimar Konah. Tapi bari semu bungah para mitra sadaya. Lantaran cek pamikirna geneng dirina teh diparebutkeun. Hiji tanda yen manehna teh meureun cenah tulen awewe, tulen cenah para mitra sadaya diparebutkeun sok sanajan pangkat rana oge manehna diparebutkeun ku lalaki bujang. Sok sanajan heueuh Mang Lendra geus jadi bujang kolot.
Ujer harita teh para wargi sadaya ditanya kitu, tuluy we bari jejebris. Timuruan? Ih, ngimpi ge di angir mani atuh aing kudu timuruan ka sia mah deuleu. Bibi. Aya wae. Lamun aya pokona mah lamun aya ye. Pokona mah mun aya mah aya genderewo awewena. Lamun aya kunti atawa kelong wewe, leuwih suka aing mah digalentoran ku maranehna. Batan kudu bogoh ka sia mah atuh lah bimarkona. Ngaca heula atuh. Hayang dipibogoh ku kami mah ngaca heula. Cek si Ujer jejebris. Atuh para mitra barang ngadenge omongan si Ujer ngahina bebeakan. Puguh we pikeun bimarkonah mah keheul luar biasa para wargi sadaya. Ambek kagila-gila cenah. Jung manehna nangtung geus kitu nyokot halu nu ngagoler dina paluku. Mun mah harita teu dipiheulaan direbut mah para wargi sadaya ku Dayat, meureun halu teh tulus ditakolkeun kana embun-embunanana si Ujer. Lagi maneh bertiga budak leutik wae dulu. Dina carita ngeunaan leugit teh si Lendra, pet pindah kana silih timurukeun. Sok araraneh teuing barina oge. Cek Aki Darum ambek ku paripolah dua jalma teh para mitra sadaya. Harita teh lantaran geuning kitu jiga nu raribut wae teu euih ributna teh. Tapi pon kitu deui geus kitu mah akur deui. Da kitu ngaranna ge cenah pada badega di juragan Bendara Wadana Raden Bratanagara. Bimarkona dikitukeun ku Aki Darum teh gancang harita ngajawab. Atuh da geuleuh ka si Ujer teh Aki. Hari disebut teu bogoh mumul, tapi geus deti mulu ka kami teh nya. Tah kitu deuleuh Aki bising teh nyaho mah. Tah si sedut teh tah. Cek Bimarkona keheul. Si Ujer geus rek nemalan deui mun teu kaburu dihulag mah ku Aki Darum para wargi. Tadi ge para mitra disebutkeun para badega juragan Bendara Wadana teh memang dina obrol-obrolana masok matak pikasih. Harita ge pacental-cental omongan. Barang harita teh Ujerek nemalan pisan kaburu dihulag ku Aki Darum. Ngajadog sia Ujer. Ngajadog sia. Waya tungtung na dulu. Waya bule hideung na dulu. Jeung munnya maneh mung dituding timuruan sok atuh geuwat teangan si Lendra. Mun geus panggih geuwat kitu, mantong. Sabab juragan Wadana teh nyauran deui kitu. Cek Aki Darum. Ura bisa jadi alatan sieun disangka timuruan atuh rigidig we Ujer ningalkeun tepas sabab gerak hayang nyusul-nyusul Mang Lendra. Maneh ge ulah cicingeun sia deuleu. Bantuan gitu si Ujer tuh, nyangan si Lendra. Ari sia cicingeun wae Dayat. Sing nepi ka kapanggih deuleu sia nya. Cek Aki Darum masa kalian itah jang Dayat. Sangkan manehna indit marengan Ujer, neangan Mang Lendra kudu nepi ka kapanggih. Si Ujer jeung jang Dayat kaluar asupi lemburan. Mapai raratan kamana Lendra inditna. Manehna geus yakin Mang Lendra moal bisa jauh ningalkeun rancah. Sabab sagalana ge heureut ku lengkah. Kitu diantarana geus pasti meureun nyirurukna teh deukeut rancah kitu para mitra sadaya. Manehanana boga kayakinan di mana ayana Mang Lendra. Heueuh nya. Moal ini jauh ti rancah euy. Sabab masingnya boga lemur di kerangkeng Indramayu. Dan moal nyaho jalan keur balik deui pan. Jauh lain lalakonna deukeut-deukeut teh kerangkeng Indramayu teh. Paling manehna neangan gawe di tempat sejen kana kitu tah dah heueuh atuh. Keur nyiar kipayah keur ngeungeusieun eusi peujit mah kudu gawe. Tah eta jiga mah euy tah ceuk pamikir dewek mah ye kumaha kira-kira maneh satuju kana pamikiran dewek Dayat. Jer harita teh nanya ka Dayat. Malah ku Dayat dinyakeun bari ungeuk tuluy nyarita. Bener Kang Ujer. Mang Lendra mah moal bisa ingkah jauh. Ngan kira-kirana kudu ka mana urang ayeuna neanganana atuh? Heuh neangan manehanana.
Kapan tugas urang teh kudu nepi ka kapanggih emang ieu teh emang Mang Rendra teh. Kan tugas di Aki Darum teh. Pokona mah ulah waka balik lamun can manggihan Mang Rendra. Aduh beratnya. Sedang urang teh dibere bekal euy. Ceuk Dayat. Nya dasar si Aki-aki we teh mah balik we urang naon teh beakeun bekal mah pokona mah isuk teangan deui kitu we jeung kitu we pokona mah penting mah ayeuna mah urang teangan we ka saban lembur keun bae najan muru rada angangna nepi ka Cibeurih oge nu penting mah bisa kapanggih urang teangan laratanana tatanyakeun we asing saha we nu kira-kira bisa ditanyakeun sugan panggih jeung Mang ieu jeung Mang Rendra kitu pang-pangna mah. Nya ayeuna mah urang kapaksa we lah, tapi engke mun kira-kira geus rada jauhnya urang ulah ka dalon-dalon, ulah ka tutuluyan kapaksa urang kudu balik kitu lah. Pokona mah nu penting mah urang kudu eusieun heula poji teh teh. Teh isuk deui, teangan deui kitu jeung kitu we lah pokona penting mah nya. Nya atuh satuju para mitra sadaya. Nya para mitra sadaya nu duaan teh neangan Mang Rendra. Malah ditatanyakeun ka unggal nu panggih naha panggih jeung Mang Rendra tapi henteu. Malah kungsi ditatanyakeun aya cenah saurang nu keur narokan suluh. Cing punten Bapak ieu bade tumaros? Aya naon Jang? Ieu duh ieu uguh ieu keur atlet kesang jadi ditanyakeun ceuk nu narokan suluh. Sanes munguna mendakan jalmi nu ieu kinten-kinten pangawakan rada pendek kitu tah nya sepuh henteu anom henteu nya kitulah tos aya umuran sakedik kitu tah dupinamina teh Mang Rendra mantap teu aya ka dieu mah Jang teh nu ngaliwat teh Mang Rendra teh sasaha lain eta nu dimaksud ku Ujang teh Mang Rendra bade gana juragan Benderawadana tah geuning aduh Bapak uninga nyaho ari eta mah ngan teu panggih Bapak teh tekungsi manggihan jeung ngarang Mang Rendra teh. Nya coba atuh tuluikeun teangan ka tempat sejen sugan jeung sugan kapanggih. Para mitra geus kitu mah tuluy atuh si Ujer jeung Dayat amitan. Malah nu narokan suluh nuluikeun hancana lantaran manehanana perlu keur suluh teh. Geus kitu mah nya kitu para mitra sadaya ka Cibeurih anyog waktu anyog kadinya. Di tengah tegalan jiga keur aya riweuh-riweuh. Sabubuhan jalma dibantuan ku kulisi desa jiga keur ngepung-ngepung jalma opat anu samagreng ku bedog jeung nu awakna harlung jangkung mata bolotot jeung kumis baplang sanggadulang. Urang dinya keur ngepung-ngepung jelma opat anu memang katingali para wargi sadaya samagreng ku bedog jeung awakna harlung jangkung mata bolotot jeung kumis baplang sanggadulang. Harita teh kulisi desa di dinya marentahkeun karahayat. Ayo, hayat sakabeh urang gempur teh eta mangkeluk teh. Sabab mu diantep maranehna tutumaneun. Bakal ngaganggu. Sok tutumaneun. Ta mangkeluk teh mu diantep manehna tutumaneun bakal terus ngaganggu katentreman urang. Hayo, serang pokona mah. Tapi kamana moalnya rakyat salembur eleh ku jalma opat? Cek kulisi desa nu geus ngalugas bedog. Ambara hayat kampung Cibeurih oge geus sapakarangna samagreng. Malah map timimiti bedog nepikeun ka Cikra, timimiti bandring nepikeun ka Cangkalak harita teh para wargi sadaya. Memang lengkep pisan pakarang urang Cibeurih. Dina ngoning para wargi reka nyangkalak eta jalma nu opat. Sok sanajan harlung jangkung jarangkung badag gede luhur, tapi teu ieu risi teu ieu rempan urang Cibeurih teh. Lantaran eta jalma nu opat teh geus kakoncara nu sok ngaganggu katentreman masyarakat. Pang nama eta jalma nu opat teh cenah para mitra sadaya nimbulkeun kariweuh bae ka urang lembur. Nya eueuh deui carana iwa kudu dibasmi cenah eta jalma nu opat. Ari Ujer para mitra manehanana atuh memang hayang nyaho aya kajadian naon. Saen kunaon eta jalma opat teh betrek pada ngepuk. Ceuk si Ujer kalakananya
ka salah saurang rakyat nu keur nyekel popongkol kai nyaeta maksudna marek ngerepuk jalma nu opat. Eta nu opatan teh jelema jahat. Pareto basa urang keur gotong royong nyaatkeun ranca. Gawena nganamprak we menta seba tina ladang kami buburuh nyaatkeun ranca teh. Ayeuna sanggeus kami teu boga pangasilan, anger namprak we menta seba. Malah bari paksa pirusa. Begal teh ngaranna teh. Matak ayeuna malah urang pada ngepung we tuman. Syukur-syukur mun serah bongkokan daek babalik pikir. Mun teu daek serah bongkokan malah pokona mah urang serenkeun we kanu berwajib. Pokona mah diserenkeun ka kulisi kawadanaan. Ngan mun teu bisa kojor, lamun teu pokona mun teu bisa kojor tadi tegalan ieu ta. Cek jalma nu kabireung. Geus ambakeun pisan para wargi sadaya. Kaeta bega nu opat teh pangpang nama para mitra sok ngaganggu katengtreman masyarakat. Nya kitu teh para wargi santeuna we. Lantaran eta bega nu opat teh para wargi nya minangka nama tukang meres rahayat menta seba. Nya kitu teh we cenah disebutna teh mun ayeuna mah pareman meureun para wargi eta teh bega nu opatan. Nya teu loba catur atuh ujer jeung kudayat ge kabireung. Begal teh can daek serah bongkokan. Sabab jiga nu yakin baris ngungkulan anu ngepung. Bogoh begal ge bari nyarita sugal naker. Ayo bubar sia kabeh. Bubar. Sawa mun teu bubar tan wade sia bakal anu sabat beungna ku bedog aing deuleu. Geus loba jalma nu jadi tumbal ieu bedog. Mangkukna aing atas ngakalakeun badegana wadana rancah deuleu. Ayeuna sia wani-wani nya hareupan aing ditunggal jangga sia ku aing deuleu. Cek bega nu kumisna baplang sanggadulang bari hohoak karita teh nyentarkeun atau ngageta maksudna masangkan rahayat teh cenah para mitra teu wani. Nyapi demi ngadenge eta omongan. Raya teh lain sieun para wargi sadaya, tapi kalah katimbul amarahna, timbul kawanina, lantaran manehna ge ngarasa yen bega nu opat teh gawenangan meres wae. Hayang untung tina enteng mung digawe tapi hayang cenah senang, lantarannya kitu teh gawenangan saukur menta bari maksa, mun teu dibere nandasa. Numatak eueuh deui cenah para wargi sadaya. Ayeuna mah gawe babarengan, rempung jukung babarengan, maranehanana ceuk paribasana paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan, gotong royong dina ngoni ngabasmi eta cenah karaman-karaman teh nu sok ngaganggu katengtreman rahayat di eta tempat. Sakumaha nu kauninga para mitra kulisi desa harita gancang marentah deui. Wah, komo kitu Andika geus nyieun perkara gede deuleu sia. Sidik eta teh ngarempak hukum deuleu. Hayo sakumna rakyat, urang cangkalak eta jelema jahat teh tuman. Urang basmi kajahatan-kajahatan di lemur. Marah kahiupan urang leuwih tentrem. Tong sieun tong gimir sabab pasukan keamanan ti Banjarsari geus dibejaan bakal datang ka dieu. Pokona mah sabubuhan alat nagara bakal maro bedil ka dieu deuleu. Di bedil tah jalma sakumaha jangkung badage wanya nepi ka teteuraku bedil pasti modar deuleu. Cik kulisi desa malik ngancam para mitra sadaya. Ngadenge petugas keamanan kitu mah para wargi ti Banjarsari geus dikirim pikeun numpes karaman. Atuh ambara hayat teh harita teh beuki sumanget bae mantuan kulisi desa. Maranehanana beuki sumanget. Mantuan kulisi desa manehna pating gorowok bari ngamang-ngamang pakarang sewang-sewangan. Si Ujer jeung Jang Dayat milu narajang kahareup. Sanggeus ngadenge yen karaman bega teh ngaku geus nganiaya badegana juragan Bendara Wadana Ranca. Dayat harita keuheul luar biasa. Mangkeluk begal sia. Sok sia sebutkeun. Badega juragan Bendara Wadana nu mana? Nu ku Andika dibinasa, ha? Sebutkeun sia. Cek Dayat jojorowokan bari ngacung-ngacung popongko.
Ngan bae karaman bega nu opate, teu boga waktu jang ngaladenan panalek jang dayat. Sabab manehna ge kaburu riweuh kudu nakisan pakarang naon bae nu dipake narajang kamaranehanan. Kaburu riweuh ku nakisan pakarang naon bae nu dipake narajang. Sanajan bega nu opat nyarekel bedog sewang-sewangan, tapi ari ditarajang kumang puluh-puluh mamungguh mata riweuh para wargi sadaya. Riweuh we amanehna diserang kumang puluh-puluh. Ti saban madhab cenah para mitra nyerang ka manehna. Geus eueuh pikeun pilumpateun para wargi. Sok angot anu ngepung maranehna aya nu ngagunakeun bandring jeung katepel sagala rupa. Sedengkeun bandring jeung katepel mah bisa digunakeun ti kaanggangan puguana beletak batuk cenah para mitra. Lamun palabahakeun kana tarang langsung harita ge tarangna ngajenol segede nog lantaran dikatepel ku batu buleun teh santena we nyerina luar biasa. Kitu jeung kitu wae para wargi sadaya kaayaan eta bega nu opat nu tungtung namah memang geus teu bisa walakaya. Nya kitu teh ngan henteu we harita ge direcah mah ku urang dinya cenah ku rakyat di dinya para wargi sadaya teu direcah atuh henteu nepi ka dipateni harita oge. Nya atuh harita ge waktu pasukan upas atawa polisi ti Banjarsari geus daratang teh tetela ari karamanu opat mah geus bisa karingkus ku Ambar Rahayat. Awak manehna barocok loba nu tatu ngan henteu we nepikeun katiwasna. Sanggeus dicangkalak nya diserenkeun ka patugas anu. Syukur sakumna Ambar Rahayat geus bisa samiuk sauyunan, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan, dina ngoni ngaberantas kajahatan, ngaberantas parakaraman, nu sok ngaganggu katenteman masyarakat. Geus alus pisan eta teh. Andika kabeh geus bisa meper amarah, harita mah teu nyieun tindakan sawenang-wenang dina ngahukuman jalma jahat. Lantaran sok kumaha bae oge, ari urusan hukumah lain bagian urang, eta mah urusan negara. Keun urusan hukumah serenkeun kanu hak. Ceuk kapala upas ti Banjarsari. Waktosna seep.